Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Hayang Udud teu kabeli. Ki emang zaman ayeuna masih loba keneh anu kitu. Lain loba deui ngajuta. Geningan bisa teka beli gitu Ki apal ayeuna udud-udud malarahal heuh anu kabeli teh teu jauh jeung udud anu eueuh bea cukayan heuh nu disedot pait teu palaruguh teh geningan jeung eueuh pemasukan ka negara udud-udud ilegalnya. Tah suatu ketika Ki Kampak kadatangan Ki keur naon dina handapkeun tangkal jengkol. Ki Kampak mah keur cicing keur niis seueuh. Cik atuh Ki hayang udud manehna teh datang ka Ki Kampak langsung nyokot udud pek cek Ki Kampak teh cekres seueuh. Nyedot maneh teh nya udud. Haduh Ki alangkah indahnya nya alangkah nikmatnya cenah. Uing teh udud geus dilaki geus 3 bulan. Hah geuningan uing nganggur wae Ki geus 3 bulan teu usaha terus kumaha untung uing teh boga mitoha Ki ai beas teuing mah teu meuli jeung luk asin kadang aya sabulaneun mah da boga mitoha teh di pelayaran Ki jadi masih katulung-tulung keneh. Hah cek Ki Kampak teh ai sia lain mah hayu atuh milu digawe ka laut mungki sieun cenah. Tah lamun hirup geus loba ka sieun tapi barang hakan masih beuki nu kitu sarua jeung bangke. Bangke naon? Bangke hirup. Menta kudu ikhtiar, kudu semangat apalagi anak muda, bener teu?